Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ayeuna urang neraskeun dongeng anu kakantun dinten kamari dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian katiga katilu sanes katiga mahalodonya katilu mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae mangga maranco manco kamitra baraya saudara dulur-dulur baraya mangga manco kamari teh dongeng tos dugi ka si Mbah Haji Hasan Amek kaneng Lisa da kitu peta kalakuanana asa aing hirup di kota. Maneh mah ngerakeun pisan. Teu sarua kawas adi maneh kasasama teh. Keun bae Abah. Nah, make jeung mikiran teuing batur. Pok Nyi Lisa, Neng Lisa. Oh teu da gaul. Neng Lisa mah kuliah di kota. Isukan gerek buru-buru balik deui ka kosan. Naon di dieu asa teu pararugu asa hararengheng. Sok kitu ari daun teh. Jik balik we jeung inung maneh jeung si Amu balik we kajian Abah jeung maturan heula si Dewi karunya. Hayang lalajo. Da moal penting teuing. Nya atuh ari kitu mah. Hayu. Bisa urang mulang. Hayu haroream asana teh. Make jeung kudu lalajo dinu kieu. Bari jeung eta lalaki mending ngadareuketan wae kawas ningali naon we ka kuring teh. Pok Neng Lisa mitra asa aingnya abong asa aing cicing di kota gitu. Cing laleos atuh bari jeung marawa jingjingan dan jajanan gitu nya da di tempat hiburan di layar tancep gitu. Jig we bae jig barurang we teh heulakeun ke Abah ieu maturan Dewi. Nyi Dewi ka Neng Dewi karunya bae da ieu aya batur. Jang Kosim jeung Jang Bopeng. Nya atuh kitu abi ti payun nya. Abahna. Pok Amu Rokayah bojona istrina Pak Haji Hasan. Teu kakocap di jalanna nu mulang da beurang keneh Isa lila keneh kitu kadarnya. Isa banda malahan banda Isa. Amu meni eta anu jabrig meni asa gumasep. Ka abi teh meni asa ngaheureuyan wae. Cik atuh kitu ngeunteung bejakeun. Teu meunang kitu. Nyai geulis Neng geulis. Pamali eta teh. Bisi engke aya balukarna ngaran-ngaran sok umang omong teu pararuguh ka lalaki. Keun bae we antepkeun entong di layanan. Komo jeung make jeung ngomong teu pararuguh. Nya tada abdi mah teu resep kanu kitu teh. Sanajan babaturan sakola keur SD oge. Meni kamarajuan harirupna. Mitra asa aingnya kuliah di Bandung. Padahal cantang tuh nu kuliah sukses. Da loba nu kuliah caricing dari garawe malahan maaranakan we. Punten. Oloyong atuh pamitan arek beureum cenah. Amu abdi mah tos tunduh bade ka kamar we. Heuh atuh. Kira ieu laleson ongkohan karek jaol pantari beurang ti kota. Nya atuh kitu nyambunya.
leos atuh Neng Lisa teh ka kamarna. Wah, asup ka kamar mah kebiasaan hirup di kosan diganti pakaianana ge kudu serba cararang. Zaman modern begitu nya. Kabawakeun ting loba lalajo tumula tingali tinu anu tinu ieu tinu kitu tinu kieu kunci cetrek ngajong ngalempes peureuh teu kungsi lila si amuna ge kanggona tapi teu poho tulakan panto kajeun ke siapa masena mulang gegedor abus weh kanggona si amu Rokayah teh harap amu kaska ieu nama kasohorna mah amu ayah andaringan ieu masih jadi Bu Haji Rokayah sebenarnya mah andi amu-amu Pak Haji Hasan di abah-abah dan di pikakolot ku sararea tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah matak ningali kalakuan anakna kitu teh kurang panuju kurang resep asal teh diajenan kudu jadi anak mitra urang kocapkeun anu laker arek lalalajo si Kosim jeung si Bopeng katut Neng Dewi katut Pak Haji Hasan ngariung lalajona teh der weh atuh teu kungsi lila film teh layar tancep teh dimulai ku film Jaga Sembung mawa bedog teu nyambung ampura mitra film Jaga Sembung zaman baheula mah bari prima wah persilatan gitu nya kan kuateun sababak kuateun sapilem ge teu tamat Pak Haji Hasan ngajakan mulang Neng Dewi tuh nu abah mah geuningan nya atuh abah hayu atuh urang uih we urang uih da abi oge tos tunduh ya tuh hayu Sim Peng hampura ye abah ti heula we nya mulang oh gitu bah ya mangga wae atuh bah ari bade ti payun mah Haji mohon Pak Haji emal si Bopeng nya atuh bade dijajakeun atuh ku abdi sareng Bopeng kan bae da beurang keneh sok we cing jarongjon ngantong pareuting teuing euy pan isuk alaeun tuh kalapa geus karolot bisi maruragan kaburu marurag bisi gede angin lumayan aya kana 30 tangkalna mah mohon siapa Haji keun ku abdi sareng Bopeng di damelan oh nya kitu atuh Sim Peng nya teh heula abah mohon nya Kang abdi ti payun punten we da abdi tunduh Neng Dewi mah somea harekan kitu arekan kieu da ngarumasakeun alus jejeuhan kapantau terus ku Pak Haji gitu jadi eueuh asa aing anak nu beunghar keur Neng Dewi mah kocapkeun di jalan parawek mawa batre Pak Haji Neng Dewi ti heula Pak Haji ti tukang ya berkah eueuh nanaon di jalan nepi ka imahna nya keketrok uluk salam bali jeung gegerwan ka si Amu Mu assalamualaikum Amu iya
lacan peureum ngadagoan we. Oh, atuh buka panto. Tegung si Dela Mitra kolotrak panto dibuka. Naha geus marulang deui. Tempok si Amu. Ah, tunuh. Geus kolot kieu mah. Si Neng Dewi oge tunuhkeun. Mohon abi gue da tunuh. Kamu bade obo Tak ieu martabak teh katuang hiji, tak ieu dua deui. Oh, kajen simpen we dina itu tuh. Dina paranti dina meja makan tutupan we. Keun isukan dihaneutkeun atawa engke di ieu keun diseupankeun deui isukan. Dan teu diacak ieu meureun. Henteu amu da tadi na ieu ngan tuang hiji doan di sareng si Abah. Nya tuh sok kitu sok atuh nya. Mitra Neng Dewi loloyong ka kamarna. Terus Wah Hasan nya Abah Haji Hasan ka kamarna ka enggonna ka kamar. Sebu Haji cetrak geus beres kunci di baron di karoncian panto janela di roris. Usek ka karamar. Tekung sirarep simpe jangkrik we di luar jeung cicir mapaesan jemplingna peuting. Cag urang tuna carios anu Pak Haji Hasan geus mulang ka imahna. Ayeuna urang membalikan deui ka nu keur lalajo. Peng, urang penasaran euy ka Neng Dewi ka Neng Lisa. Anggar we maneh mah Neng Lisa. Cik atuh euy kudu era atuh ku bebeungetan lain bebeungetan pang-pangna mah atuh batur mawaja. Urang mah sengge lain kaleng teuing kaleng disusu teuing kaleng urang mah atuh sia teh tong ngera-ngera diri euy. Nah Peng, da ayeuna mah geus teu usum wajah ka wajah, mas ka mas. Nu penting mah daek berusaha da pasti meunang. Ya eta sia mah sok ngaleuleuwihi. Udah jeung we lajo film lah. Lawak bari jeung ngobrol teu puguh atuh lalajona atuh jarong yon we Mitra. Lalalajo. Aso heula sakedak. Urang teraskeun deui. Kocapkeun layar tancep geus beres 5 film pukul 11. Bubar atuh penonton teh nu dagang bare beres. Roda ditaring ke ban ditutupan bareresan nu dagang anu marulang abru nu ka kidul nu ka kaler nu ka wetan. Sing alabri. Si Kosim jeung Bopeng duaan muru marulang. Eudang ngaliwat katen si Bopeng. Peng, urang balik atunya. Moal monok we atuh di dieu. Sim. Si dedeupeun euy bapak urang. Pang-pangna mah sok ieu. Isuk rek jam sabaraha ngalakalapa teh? Pukul 8 we da isuk keneh meuleur keneh atuh. Atuh urang ka dieu nyampur jam 8-an lah ka dieu nya. Heuh kitu bener. Yut atuh mulang nya. Si Kosim, si Bopeng sup ka imahna
jepret dikunci abus kanggona beureum ganti baju pakaian naon-naon gantung-gantungan ganti kudu paranti sare tuh gue sare si Bopeng kaceritakeun si Kosim karek jol ka imahna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bari gegedor. Waalaikumsalam. Kela. Kosim eta. Oh nabi bah Kosim. Oke lah. Tekung silila mitra kolotrak muka kunci panto. Agusan bubaran film teh. Terus beres bah film mah. Ampurannya mitranya rada masih keneh diajar. Punten. Tos beres bah. Syukur atuh. Selamat mah. Kaributan nanaon. Berkah bah alhamdulillah eueuh. Ngan eta we aduh abi mah ningali anak Pak Haji Hasan. Ini sok jadi dengdeleueun ieu teh. Aduh. Mangkat ka beger si laing atuh kitu mah. Nu mana? Eta tah anu kuliah di Bandung. Sia mah. Sok ka mana karep. Arerat teuing. Geus dah, sok dipikiran heula anu karitu mah ke deui. Mitra aleos si Abah Atang ka kamarna deui arek beureum. Poho eta can ditulakeun. Panto. Sim, tulakeun heula. Nya bah, nya ditulakeun ku abi. Kotrak cetrek ditulakan. Si Kosim bus we ka kamarna. Tutupan daya pandoannya. Da diselotkeun we ti jerona. Kubrag we atuh nangkarak bengkang dina dipat. Mulan we ngaherang ningali lalangit bari jeung nyawang beungeut Neng Lisa. Atuh datong boro orang lemur. Orang kota ge loba nu hayangeun batur kuliahna. Tapi kitu boga adat kurang hade nyepelekeun komo ka orang lemur. Jangkrik ngikrik cicir di sarada mapaesan sunyinya sana sunyinya nya sepina peuting dina poe peuting harita bangkong we cing baru gododododododa sidik pipireunana teh sawah anyar tanur teu kakocapkeun gancangna waktu dur sora bedug di masigit kuniang udang si Abah Tatang si Abah Atang jeung Matiti kacarai arek sarolat subuh nyokot wudu. Sim bari gegedor bari diketrokan bandona. Iya bah. Diajar sholat atuh. Ayo, orang sholat subuh ke masjid. Duh bah, dunuh. Da sacikeneh beureum teh. Oh, dapan penting atuh da sarua we jeung Abah. Beureum mah jam sakitu bisa penting maneh ge balik. Ayo, sok diajar. Kuniang atuh mitra rada leuheung ayeuna mah. Da meureun bari jeung teu bukuh pipikiran inget wae kanu geulis ka Neng Lisa. Tah kitu atuh lalaki mah. Hayo kacai sok nyokot wudu. Tah baju etana baju kokona tah. Mana bere jeung sarungna. Ke urang cokot gara aya nu teh.
koko teh bae sarung mah da eta ge alus keneh da maneh mah teu ieu naon teh sare mah tara disarung ku simut sok tah ieu tah pantes tah kopeahna jig atuh mitra marangkat Bah Atang jeung si Kosim ka masjid arek salat subuh berjamaah teu kakocapkeun salatna tos beres tuluy malulang ka imah atuh geus nyampak cai kopi 2 gelas jeung goreng sukun mitra tah eta abahna dina eta na meja tah aya kopi hiji ewang segelas ewang jeung goreng sukun menang ti pipir tah aya nu kolot diala we ku abi diajul efek teh meujeuhna digoreng mah oh atuh nuhun mana nuhun pisan ketampi atuh suruput ngaropi ma nuhun ma aduh cuma tah ini nikmat kieu ye kopi tah wah udud teh aya keneh ye nu kamari teh da teu pati ting udud rajo mah da haseup ka batur oh mana udud atuh bari jeung ci kopi beray-berayan bari maju ka beurang tos salat subuh carang cangtihang setengah genep lah maju ka jam genep kitu nya geus kitu ka mana maneh poe ayeuna pan ya dititah ngalakalapa ku Pak Haji Hasan jeung si Openg oh kade bisi cilaka hati-hati nya barang gawe teh saha nu naik sekali ewang we da pada bisa aya 30 tangkal cenah bae sakalana we saya sapi kalohor we cenah ala heula semeunangna ulah wakajol dihancak kabeh bisi teu kaburu kagunukeun cenah oh teu nanaon gitu kade we cing carapti digawena mitra wanci teu karasa waktu teu karasa bray caang haneut moyan si abah ngaleos arek ka sawah da sawahna ge teu jauh pipireun imah jeung kahalangan ku balong jeung tatangkalan cau model nangka nu karitu aya we sawah 4 kotak sarorog galinya nu manehna abah ka sawah heula mana nya atuh sok tingali cai jeung eta nanteh nur eta heuh pan anyar melakan bisi ieu beurit oh atuh nya abah ka sawah heula nya sok atuh rek mau cai keun we lah engke we atuh panganturankeun ka ditu heuh gatuh kumaha maneh sim pok matitin nanya engke mah da ngalana ge paling jam 8-an dari isu keneh mah leueur keneh atuh tangkalna bisi rabuh bisi ragrag heuh atuh tapi da engke jam 8 rek nyamper si Openg mah heuh atuh teu nanaon kade we ati-ati kalapa mah bisi ragrag euy bahaya nya mah mitra teu kakocapkeun waktu geus pukul 8 haneut moyan leuwih si Openg
si Kosim pamita anu jadi indung. Ma, abdi rek mangkat heula bari nyamper si Bopeng arek ngalak-kalapa teh nu Pak Haji Hasan. Heuh, ciga tuh. Kade, hati-hati. Tah bedogna bawa. Abah maneh we da teu dibawa bedog mah. Nya, nyama. Leos atuh si Kosim ngajuk ka imah si Bopeng. Geus nepi ka imah si Bopeng, uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Peng. Assalamualaikum, Peng. Waalaikumsalam, oi, kela. Breg-breg-bregnya katinggal ieu palupuh kadampal. Kolotrak weh muka panto. Wah, bener euy, alus euy. Ari aya awewe geulis mah sumanget. Rek digawena. Euy lah jujur bener eta pisan aya nu naha teh kuring teh. Da lain gawe-gawe teuing. Tuh sia mah da kabikang we. Hayu atuh, urang ini Kajeng ngadaguan di ditu tuus dan meureun ke katingali lah panon ku panon poe ge moal lila garing ai tangka kalapa hirup mah. Ayo atuh, hayu. Beral atuh mitra maranehna teh cing ngaleos ajuk juga imah Pak Haji Hasan. Eueuh mitra hapura hapunten waktosna ka Bujung Seef kajian enjing urang teraskeun deui dina jejer carios cinta ditolak dukun bertindak dina episode katilu enjing urang teraskeun dina episode kaopat hapunten seueur lepatna sim kuring paud nuju diajar manawi memanawian bahan katampi karangan nyalira. Mudah-mudahan janten panghibur atanapi hiburan kanggo para ibu bapak di bumi sakitu ruka hatur tong hilap di subscribe di like di komen jantos komen kalepatan kakirangan sim kuring janten bahan evaluasi sim kuring dina komenan mangga tong hilapnya di subscribe, di like, di komen di channel Sunda Bandung Kidul Kang Gugun. Sakitu nu kahatur dina dongeng dinten ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.